insya Allah proses akad nikah ijab kabul rupina bagi orang aya nu keacan linggih bumi paling kuatan mangga di biasa dipasangkan tapi di garna ati campak mangkat nadada kembang tanjung nu gumulung nada widi kali perhatos Wahyudin rupina bade dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilai wa harrama syifa wa wada alai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in hitum ala ta'dilu fawahidah wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'alakum tadhakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati fama lam ya'mal bi sunnati falaisa min. Wa qala idan manaka halillah wa angka halillah faqad istahaqqa wilaya Allah. Sadaqallahu adzim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahirabbil alamin. Satu acan medar catur kapiatur kedalisan kapilpas naratas narajang alat sumangga urang sami-sami nembrakeun rasa jeung rumasa yen saluring dumadi sarengkak sapari polah urang kumambang na pangersana Allah Subhanahu wa taala tumali kitu subrining puji anu geuning urang dugikeun ka Gusti Nu Maha Suci sadaya puja urang sanggahkeun ka Allah azza wa jalla. Urang parantos tiasa patekung lawung patepan rarai hempak merbayaksa sareng kulawargi Jembar Bapak Jono kali Ibu Kartini almarhumah. Mudah-mudahan kepada lawan orang sadaya nang ajanten sallallahu alaihi wasallam rawuh ka sadaya kulawargina para sahabatna tupa mudah-mudahan orang sadaya nak tiasa kalbetna umatna anu janten sampurna kalayan insyaallah kenging syafaatul umat di mantena amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Nada agungnya paralun panginten di simkuring sanes agul ku payung butut rahing pundulur kapungkur parantos nadar ya upami nugelis putra anak neng aroh bade nikah insyaallah bade ngiring kaul simkuring sakantenan we ngiring ngabagiakeun oge ngiring kaul hapunten nganggo raksukan kieu panginten ieu mah panginten tawis kaul kapundulur neng aroh salajengna di simkuring teu hilap ngaturkeun salam kali silaturahmi ka pangersa para sepuh anu parantos sami-sami rawuh kadulur-dulur anu parantos karumpul bapak-bapak para alim ulama anu parantos araya teu hilap ka para tokoh ti paling tonggoh minangka ais pangampi karahayatna bapak kuhu anu tangtu bapak lurah anu katelah miwah jungjang karawatna dina dinten ieu moal kantos disebatan hiji-hijinya parantos sami-sami linggih nembrakeun rasa kasih diri parantos dongkap lenggah nembrakeun katresnamana parantos pada rawuh miatur lungsurna kolbu isim kuring sakali ngaturkeun salam panghormat kasadayana. Salajengna ibu bapak hadirin anu dipihormat dina dinten ieu mangrupikeun dinten kabagjaan teu ilap simkuring ngaturkeun salam Aidil Fitri rahing kamari dua dinten kapangker urang parantos ngalaksanakeun boboran siam tumali kitu nada dihapunten lahir batin sugrining kaluputan kalepatan mohon maaf sekali lagi lahir dan batin bilih aya kaluputan kalepatan kasadaya. Salajengna subhanallah alhamdulillah tadi oge panes dugikeun pangersa panai parantos sumping malih ti tabuh 7 oge parantos aya rahing waktos tabuh setengah 8 bade dikawitan akad anjeunna sieur bujeungeun deui syarat sah rukun nikah parantos aya namung abdi bade teu marosela ka ma'aroh mana ma'aroh mohon si nengna bade di rendengkeun moal si neng bade mangga ai bade mah sakantenan manawi nembe calon panganten pameget tos aya kantun hiji deui panginten neng aroh di dia parantos diantos bager mangga diiring ku pagar ayu pagar bagus oge pagar bagus bade dipapakeun ku engke wae panginten mangga upami bade direndengkeun sakantenan panginten dihaturenan ka neng aroh maesaroh
Kawitna simkuring teu ngabisikeun bilih moal disandingkeun atanapi direndengkeun. Arif Maisaro putra tegas kanyaan kadadah di pangarsa Bapak Jono kali Ibu Kartini manisnya dinten ieu di makeover atanapi dirias ngalangkung dulu ya katingali urang sadayana neng sanding sejak ikrar janji suci sareng hiji pameget pilihan salira kalayan ieu parantos ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pak hiji deui ijab kabul. Satu acan pelaksanaan ijab kabul malah mandar aya widi ti Gusti Anul Karim. Sumangga diagis di Dewa Manawi kanggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minhuma kana alaikum raqiba wa وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا innahu kana huban kabira. Shadaqallahul azim. Urang halap barokahna urang teraskeun kana ngaoskeun sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hayu sesarengan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri angkusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anu dihormat al-mukarramun para alim ulama, tokoh masyarakat, hormatan simkuring sepuhna calon panganten pamegat Wasadaya Pangcacat, hormatan simkuring sepuhna calon panganten sunah kadang warki teka kantun kesana bapak kepala dusun sami hormatan simkuring bapak-bapak ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Dipayun mangga urang sesarengan manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing ayeuna urang sadaya tiasa tepang tiasa bersilaturahmi dina raraga nyakseni pernikahan dua insan makhluk ciptaanna dina kayang sehat wal afiat. Shalawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka kanjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, teu kantun ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa itba kana langkah perjuangan mantena. Hadirin rahimakumullah satangnabakum minal aidin wal faizin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah sikap bersama kesatuan di negara Jaya. Hadirin rahimakumullah, mangga sabateng bersama Bapak Wali oge teu aya lepatna ka urang sadaya keur sebanyak seni kalayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sok Bapak Agus Wahyudin Sukati kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas ku perhiasan emas 17 gram. Ku perhiasan emas 17 gram Dibayar kontan. Bapak siap nikahkan? Insyaallah sumtangan ka Bapak Bageur. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nikah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghassaha hamalat haman khafifan famarat bih falamma asqalat ta'awallahu rabbuhuma la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati famar raghiba an sunnati falaysa minni. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsaki ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bagir putri Bapak Kang Yadi di mas kawinanku perhiasan emas 17 gram dibayar kontan gitu nya. Sok cobil nya dibayar kontan. Harus pisan gitunya sing rada tarik segut semangatnya gitunya. Siap akan ngapuntennya ijab kabul ya supaya silakan kalau Bapak ini nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Agus Wahyudi Bapak nikahkeun putra Bapak ka hidup Sebatkeun namina Pak. putri Bapak Neng Arohma. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Agus Wahyudi Bapak nikahkeun putra Bapak Neng Arohma Saro binti Ratna ka hidup di nikah ka hidup di mas kawinan emas 17 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah kaneng Aroh Maisaro putri Bapak kanggo abdi di mas kawinan ku emas 17 gram dibayar kontan. Mangga kirang naon kirang nyambung ya Bapak punten rada dikenyangkeunnya dibayar kontan supaya anjeunna gitu nya. Nah siapa ya sauyan dia puntennya ya sok. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Agus Wahyudi Bapak nikahkeun putra Bapak Neng Aroh Maisaro binti Ratna ka hidup dikeun hidup di mas kawinan ku emas 17 gram dibayar tunai. Terima abdi nikah kaneng Aroh Maisaro putri Bapak kanggo abdi di mas kawinan ku emas 17 gram dibayar kontan. Tuhan Wali dibawali pesaksi cekap. Alhamdulillah sok. Alhamdulillah kama yanbaghi lijal wajhikal karim wa sultan. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Man iyyaka nasta'inu ihdinas bojo mau dikebukan gitu
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng aro Neng aro bojo aa Bojo aa iya aa iya nyanggakeun mas kawin nyanggakeun mas kawin ku perhiasan emas 17 gram. perhiasan emas 17 gram. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ageng manfaatna ageng manfaatna. nampi aa jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinten heula dina saking wadah pas pawis kaanya alumni ulah malam atuh cinta dua kumbang ke menulis nama yang masih melumpuhnya Ya, kita depan. Oke, pasti nggak saling lihat ya. 1, 2, 3. Oke, sekarang tutup. Ya, 1, 2. Ya, pasti nggak saling lihat ya. 1, 2, 3. Pegang neng dua-dua. 1, 2, 3. Ya, kita saat Bapak sok sanajan sandra kayak geus masakal mandiri rumah tangga, tapi insya Allah doanya maklumat kanggo saya. Maka salik pada paling itu paling kan memang paling itu tah itu mohon Bapak bade teras ka mana?